Dah iya beo. Akhirnya tahunya karena usumna ya si Agus nih. Gus Agus Buntung, Gus Miftah, terus teh Agus nu tikam istri, Agus sedih, aduh pusing nya eta nu ngaran Agus pangkumaha nu waras nu ngaran Agus mah. Apa nih nama ngaran Agus teh keur viral pisan. Mun masa kali-kali teh ulah Agus atuh. Joni mun sakalian. Geus enggeus sih manu viral ngaranna Agus. Joni mah juga ngaran barang aing, ngaran barang sia, naon ngaranna? Nu aing mah ngaranna Gatot, gagah dan berotot. Anjay. Ngaranna kuat kalus kitu nu sia mah euy. Geus ieu, saya KTP anu sia tadi ngaranan gitu. Hah? Mangga teh. Wah, buset eta bae eta. Nyawa aing ge nyusah. Ade kitu heuh. Ah mayan euy. Ya beo, cenah eta teh bejana mah heuh, kembang desa cenah. Ngan hiji ieu nama bapana galak cenah. Aduh, jadi unuan ieu ngaralom eta mah. Lah aing kalau biasa kehujan di beo lah aing balik we. Saya balik. Balik. Iya. Duh eta. Awewe tadi ka mana? Di mana euy balikna ka beu mana nya duh. Aing penasaran eta euy. Bae alus kitu euy. Ah ieu mah kudu nanyakeun euy ka nu nyahoeun mah biasana mah. Ieu euy barudak sok semua nyahoeun. Saha kembang desa teh? Nah heueuh bapana galak. Deketan lumayan aya tentangana. Teh ayam teh areuh geuning aya kican barali kabeh. Masa eutik. Mana pokona nya? Teman, jangan jual war kontennya. Enggak. Cinta eta sakakaing leun lagi eta mah. Orang baru gitu di dia. Gus Miftah viral. Wahai berita teh. Dino ieu reka adegan Agus Buntung. Tuh si Agus wae. Nah, scroll. Naon deui ieu? Istri dibunuh oleh Bapak Agus. Agus deui wae aing. Ieu si Riris di ka mana ieu? Can balik-balik kita tadi. Duh, budak hiji-hijina bari pancik ieu can balik. Moal kitu aya diperkosa ku si Agus deui. Aduh, Agus. Kieu wae kita si aya. Assalamualaikum Pak. Salam. Kanuju naon ieu di luar? Di atas di mana ieu maneh pancik ieu? Wih jalan-jalan sore kapan di bumi mah karesel tak aya batur. Pupuju lah sok berit-berit teuing aot kapeutingan. Keur viral ieu wae nampakna si Agus. Keur teh ngaran Agus teh macam-macam deui geus aya Agus. Naon deui Agus duda deui aduh aing. Ieu kacau Agus teh. Mun moal aya nama bada ibak da ieu mah ni asa bararu kesang ibak heula nya. Ujung mandi aduh. Dah pahlawan cik ieu. Karena balik beri ke mandi. Tong, hei, Tong. Di Tong, di Tong. Di Tong. Naon? Mana Tong? Duh, anjing asa parangki hayang kopi jeung sesepeun. Mau dikunjung ka warung. Ieu ditna ya. Ya ieu leuwihan keneh kopi leuwihan jeung maneh. Karena yang ada rencangan itu pada amang duh kesal. Menbal atau mun aya mah. Nya atuh nya. Bae ka warung heula, kopi hidang ya? Mohon. Nya atuh, antosan wan. Mohon. Jang, kemana ya Jang? Biasa mah ge ka warung ya barik nang ada rencangan duh kesel teh. Yang menbal tuh keur laleur ti lodokan nih. Lah udak mah tong wae ulin wae hujan kieu mah yeuh. Urang teh nanya heueuh. Mane nyaho teu ieu mah ieu nih. Pokona mah budak ngorah heueuh. Geulis eta pokona mah. Mana urang mah teu nyaho eta imahna di mana? Mane masok nyaho gara budak mah. Biasalah ek ulin kesel. Bapana galaknya. Panan mati kota ka kareka dieu. Ngebogohan budak geulis mah. Heueuh ieu nu bapana balak balak genep. Heueuh eta tah nu bapana galak cek batur mah. Ajeun lah aing mah tanyakeun imahna di mana yeuh? Yeuh dibere ku aing jeung jajan. Kesana bejakeun ieu. Di mana? Oh, apalah aing mah nama. Tah aya duitan masih bejaan ku aing atuh. Ti dieu teh ka ditu tuh. Kete belok kiri kanan. Aya ieu warna imah biru kete. Da tadi baker ngadaraweng di luar.
Oh, imah biru nu di ditu nya. Ya tuh euy jeung jajannya, jeung beli permen-permen lain. Naon nya? Urang ka ditu heula euy. Mun nyasab calling-calling deui. Itu budak kunaon cengar-cengir gitu, jika nu kasurupan. Kunaon mana cengar-cengir gitu? Keur atoh pan teh. Pedah dititah abajan imah awan nu geulis ning. Diberian duit. Lumayan anjing jajan 2000 ge. Daripada teu boga duit. Awalnya nu geulis, bu anu tadi. Anu bapana galaknya, bu anu tadi cek si Kido. Kido saha? Heuh, bapak nama galak. An aing teu apal ka si Kido nama. Maneh apal teu imahna? Mun nyaho mah aing kulin. Penasaran euy ka bapana. Apal-apal nama, ngan moal dibejaan aya ieu mah. Sudah segala ge butuh duit. Budak-budak mah geus apal kana duit. Ieu atuh aya 2000. Tah, jeung jajan. Tah, pan enak aya peruangan mah. Apal imah nama pokona mah ti teh belok. Lurus belok kanan belok kiri. Di mana teh warna biru aya kursi beureum 2 di hareup. Tah eta imahna. Oh, atuh jung ek balanja mah aing kulin heula heuh. Ye. Ini aya makan barang kemarin. Aduh, bisi kas lainnya. Aing kerusuh-rusuh nih di imah awewe. Kalang geroan besok ilu di si eta. Aing. Aduh, siapa aing teh kerusuh ieu aya naon geroan geura aduh. Siapa sok ieu euy. Sok mu pusing ka aing teh aing senang ayeuna mah tong ilu lah ka ditu tuh. Gusti galakna si aing keur dari ngeureunkeun. Eta mana atuh sia rusuhan teuing. Aing mah ieu lain duh titah ulin ning kembang desa ka ditu tuh. Cenah aing titah ulin ka imahna ngapel ning biasa. Cing, kembang desa. Bon tadi euy. Kelo Gus kuat nyahun kitu euy mana si Kido aing? Kembang desa. Kembang desa di mana? Kos nu nyaho atuh sia mah imahna. Lah, cek aing geus pasti si eta mah pasti nanyakeun. Pasti eta mah sarua hayang ulin. Sakitu alus kitu awewena. Lah pokona mari ditutu lah sia mah. Malah nyaho cicing we nu marab hayam mah di dieu ye, ngurus hayam we. Aing ngurusuh heueuh, sok we cenah nuluykeun we marab. Ah, moal waras ieu mah kudu dituturkeun bisi heueuh awe nu geulis tadi euy. Pak tuh sangu asa keur dahar heula. Oh, atuh. Cing mana dagoan di dia ya? Heeh, jeung. Nengok daru lah. Heeh. Punten teh nya aduh. Enggak. Iring calik ya. Oh, enggak. Hujan pan. Manawi ieu teh aya naon, A? Henteu ieu mah ya teh iring calik sakedap aduh tas di ditu tuh tas. Damal jadi liran heula di dieu sakedap aduh. Mohon atuh A sok bade iring calik mah. Itu juga si Kido. Ini apalun imahna. Ah, mal bener imah kudu disampurkeun euy. Kido, nangkeulinon maneh di dieu. Ih, eta si beo ka lagi nu nuturkeun aing di ka dieu cenah ek balik. Kehen teh aing ngaganggu wae aing mah. Oh iya beo aduh. Urang keur ngiuhan tadi mah hujan pan jadi eureun heula di dieu ya. Hujan di mana segitu panas ieu lah sama alasan we. Nah ieu lalaki geus datang deui ti deui. Ayo ek nyaraon ka dari ieu. Si Kido teh. Wah, lu kudu darinya. Euy, aya si Beo di ditu. Wah, itu. Aweun tadi euy bener di mana eta mah? Bergerak. Weh, Dok. Teh. Di calik. Mangga. Dulu ieu geus datang li saurang dina ieu teh jamaah teh kunaon atuh ka dari kabeh. Itu jalan nu tadi nginaram di dari tuh. Ini lobaan. Sampurkeun lah bari nganterkeun kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh bapak mana? Dilebat ka mah. Gawan atuh ya kopi nanti tuh. Dala. Pak, yuk kopi datang. Neng. Duh. Neng. Ah, ieu mah moal balik euy. Heueuh bener bapana galak mau bedog gitu. Aduh, eta bener cek batur bapana galak teh. Aing bari nyakal bedog gitu mah. Saek dipencit euy ka hayam ieu mah. Bahaya euy. Bapana keluar pisan bari mau bedog. Coba aing diuk pisan gigireun anak-anak lah, ieu kumaha teuing aing mah.
Cia, nah itu aya nu berak nih. Ting sarbret gitu. Naon Nyaho. Cik. Cia, nah itu aya nu berak nih. ting sarbret gitu. Geus enggeus sih manuk viral mengarana Agus. Joni mah juga ngaran barang aing. Cinta eta. Sakakain lo lagi eta mah. Wih jalan-jalan sore kapan di bumi mah karesel tak aya batur. Nu aing mah ngaranna Gatot, gagah dan berotot. Lurus belok kanan belok kiri, di mana teh warna biru aya kursi beureum 2 di hareup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.